Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang mitra sadaya tepang deui sareng sim kuring Rizky Wisnujatnika dina warta RBS TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun warta salengkepna. Dina nyangharepan bulan puasa, warga di Kabupaten Cianjur paboro-boro meuli minyak goreng curah tina truk tangki. Tapi minyak nu dibelina di watesanan ukur 10 kilo saurangna. Dina emprona harga minyak curah anu dibareuli ku warga Kabupaten Cianjur nitih 15.500 sakilona. Tah kawas kitu antrian warga di Pasar Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ti isuk mula warga geus ngantri pikeun meuli minyak goreng curah ti distributor minyak goreng anu nyadiakeun minyak 14 ton.